Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana murang kalih ibu kelas 3A 3B 3C patepang deui dinu palajaran basa Sunda dinten Salasa sareng Bu Silpi. Mugia sadayana aya dinu kaayaan sehat walafiat. Langsung wae dinten ayeuna urang diajar dina kaca genep. Tapi sata acana ibu bade ngemutan. Nah, ibu gaduh sababaraha hiji foto supados sidep henteu hilap karerencangan, henteu hilap kanu kaayaan sakola. Ieu waktu sidep dipoto kelas 2A. Anu ayeuna sadayana nu aya di dieu kelas 3A. Teu sawios, sadayana ge sami bade kelas 3A, 3B, 3C tetep rerencangan. Ya. Nah, ieu kelas 3B. Terus kelas 3 nya sanajan waktu dipotona ieu waktu kelas 2. Wah, gak reulis sareng karasep. Tah, ciluk. Tah ieu kelas 3C anu kapungkurna kelas 2C. Tah ieu nya. Tah supados sidep henteu hilap karerencangan. Sadayana sami rerencangan hidep kelas 3A, 3B, 3C. Tah ayeuna langsung wae urang diajar buka kaca genep. Diajar basa Sunda. Tah aya tarucing cakra. Nah, titenan aksara nu aya dina jero kotak tuluy teangan kecap-kecap nu mangrupa ngaran sasatuan jeung tutuwuhan. Nah, di sini ada teka-teki ya. Nah, kalian cari nama hewan dan nama tumbuhan. Contoh. Ya, contoh. Nih, ibu mau kasih jerapah. Ya, jangan sampai kayak ibu gini ya, harus rapih ya. Nah, kedah rapi. Tah, eta jerapah. Tah, eta nu aya dina kecap naon jerapah sasatoan atanapi tutuwuhan. Mohon sasatoan jerapah teh nya mangga seueur kene ku hidep mangga bade dibuleudan sapertos ibu, bade ku pensil gambar, pensil warna mangga nya. Tah eta nu dinu kaca ka genep. Salajengna aya dinu kaca 7. Nah, di sini di perintah bukunya harus diceritakan. Prak caritakeun ku hidep mana adegan anu nuduhkeun sikap mika nyaah jeung sikap teu mika nyaah ka sasatoan jeung katutuwuhan. Jadi di sini di perintah bukunya ya disuruh menceritakan di buku tulis kalian, tetapi Bu Silpi hanya mempermudah saja. Perintahnya ibu ganti. Nah, perintahna ibu gentos. Hidep cekap ceklis wae dina gambar ieu nu nuduhkeun sikap mika nyaah. Contoh, sikap mika nyaah ka sasatoan jeung tutuwuhan. Contoh, cekap di checklist wae. Tah. Teras gambar nu mana deui ku hidep di checklist deui. Teu kedah dicaritakeun, teu kedah atau saya di checklist wae hungkul. Mohon mugia ngartos. Tah, teras kanu kaca. Nah, nya. Teras buka kaca 11.
buka kaca 11. Sanes anu nyarat aksara nyambung sanesnya margi ieu mah hidup ibu yakin pasti tangtos tiasa nya. Ayeuna urang ngerjakeun kaca 11 aya miara lajeng kanu kaca 12 nyaah maraban nyebor nguseup. Tah hidup dipiwara ngadamel kalimah. Nah, oke contohna aya tapi ibu terjemahkeun heulanya supados hidup terang hartosna supaya kalian tahu artinya. Miara itu memelihara. Yang biasa dipelihara itu biasanya hewan ya, sasatoan. Miara. Terus nyaah itu sayang. Anu C maraban itu memberi makan tetapi kepada hewan di sini. Kata maraban di sini memberi makan kepada hewan, bukan memberi makan kepada manusia, bukan. Ya. Nyebor itu menyiram, yang biasanya disiram itu apa, ya. Terus anu E aya nguseup. Nguseup itu memancing. Ya. Hidup kedamalkeun kalimahna contona sapertos ieu. Tah Bu Silpi ngadamel contona mangga bade diserat deui ku hidup mangga. Tah Anto miara ucing jeung manuk. Nya. Anto miara ucing jeung manuk. Ieu contona. Tah teras janten hidup tugasna kaca 6, kaca 7 cekap di checklist, kaca 11 mung hijinya di nu kaca 11 mung hiji. Sareng kaca 12. Tah dipotokeun teras sapertos biasa engke dikintun kanuling. Nah, biasana ku ibu engke diparios teras engke bakal aya pemberitahuan ka wali kelas saha wae anu teu acan ngerjakeun. Ibu harapkeun hidup sadayana ngerjakeun. Mohon ibu harapkan semua mengerjakan ya, karena ini merupakan tanggung jawab kalian sebagai murid ya. Kalian menuntut ilmu, kalian belajar, semoga semakin pintar. Ti ibu cekap sakitu wae. Hatur nuhun kanu perhatosanana, hatur nuhun bantosanana ka Ibu Ramah Hidup. Entong hilap nyuhungkeun atanapi entong hilap nyebatkeun hatur nuhun ka Ibu Ramah Hidup anu tos mantosan anu tos ngabaturan hidup diajar. Tah sakitu wae ti ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.